supaya naon lisana la ilaha illallah qalbuna cicing jeung Gusti disebut we dzikir jahar dzikir dina lisan ngucapkeun tauhid dina qalbu bertauhid dina wujud salat dina qalbu salat da salat qalbu mangeun hiji wungkul ingat ka Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a lin-nabiyyil mabuthi bir rahmah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du ilahi anta mawsuli wa ridha kama tabi'atin muhabbata ma'rifata. Kehormatan sangakeun ka penyelenggara manaqib kalkasana Bapak Uka Jainuddin kalih Ibu Encar Kartini kalih sadayana kulawargina. Kehormatan ka para sepuh, ka para al-mukarram, al-mukarramah, ka para mubaligh-mubalighoh, kepada ikhwan akhwat wabil khusus pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wabil khusus semuanya di wilayah masing-masing wabil khusus di wilayah Cimanggung. Mugi tambih-tambih kalancaran dina ngalaksanakeun ngabdi dina sagala rupi urusan syariat sareng thariqahna sareng makrifat hakikat ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirin dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sataacan naraskeun tadi kersana Ustaz Dadan nyongkeun doa walaupun tadi parantos dilubikeun tetapi daya awana urang niarkeun doa doa usilahul mukminin doa atas senjata jalma mukmin pamugi anu nuju bade ngalahirkeun ayu 1000 bulan sing dilang sarlung surkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Barokah manaqib karomah guru agung Al-Fatihah. Alhamdulillah. Doa nu salajengna atuh kangge Bapak Uka Jainuddin kali Ibu Encar Kartini anu selalu senantiasa didoakeun ku barokah manaqib ku karomah guru agung mugi aranjeunna sing aya dina barokah dunya sinareng akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul ladzina nambe parantos kadang ku urang sadayana simkuring badai nyambungkeun anu name bahwa jasaduna balikna kana tanah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Asal tidinya keur aya di dinya balik deui ka dinya. Eta wujud alias jasad. Tetapi upami urang sadayana ruh teu disucikeun ti ayeuna. Ruh urang teu diomekeun ti ayeuna, teu dielmuan ti ayeuna, teu neangan ahlina ti ayeuna. Bade iraha seandainya bapak-bapak ibu-ibu maut di alam dunia teu acan ditalkin ku Syekh Mursyid Kamil Mukamil nepi ka kumaha bae nepi ka ciga kumaha bae ibadah urang teu acan dipaparintalkeun ku Syekh Mursyid Kamil Mukamil ngalangkungan ajaran thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya, maka ruh
al-qudsi moal bisa balik ke Allah. Jadi moal bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moal bisa kadinya. Asal ti Allah kembali ke Allah teh moal tiasa. Lamun ruh urang sadayana teu dibuka ku Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Maka Bapak Ibu anu mulia, naon rupi padamelan syariat urang tanpa dibarengan ku padamelan batin. Cek pun bojo mah tadi dina pangawasan. Sehebat apapun ibadah wujud urang, tetapi batinna teu dibarengkeun ibadah kana zahir, mangka moal bisa sampurna oge moal meunang kabagjaan ti Gusti Allah. Sabab aya nu hade cek jalma, aya nu hade cek Allah. Oge aya nu hade cek jalma jeung cek Gusti Allah. Nu mana hade cek jelema, urang geus ngalaksanakeun ibadah asa hade pan. Geus salat merek mawat can kitu. Eta teh nu can ditalkin ngomong kitu. Murukan rek babari gitu mawon teh. Cek kersana Ustad Amar tadi kumaha pun lanceuk. Teu aya manfaatna nalkin jalma nu keur sakaratul nya da beda alam. Pan beda alamna, alam dunya, alam sakaratul maut. Benten kade. Ari wujud mah di dunya kene, ngan alam tos benten. Maka di mana alam tos benten moal wawuh ka ahli dunya, da geus beda alamna. Ari wujudna mah jeung ruhna di dunya kene ngan alam nu geus beda. Maka teu aya manfaatna, cuma pangna nu sakaratul maut kedah ditalkin ku kalimah la ilaha illallah walaupun teu ngadangueun tetapi fa innaha tahdubud dunub. Talkin kerjal manu geus maut, talkin kerjal manu sakaratul maut bakal ngalebur kana pirang-pirang dosa. Asal talkinan tong ku lain. Maksudnya entong ku kalimah nu lain. Ku kalimah la ilaha illallah. Kada kawan bisi ku subhanallah nalkina. Henteu masuk soalna, henteu masuk kana ranah lakinu mautakum la ilaha illallah. Da eueuh lakinu mautakum alhamdulillah. Lakinu mautakum subhanallah. Ayo ge lakinu mautakum la ilaha illallah. Fa innaha tahdumud dunub. Mangka eta talkin keur nu maot, talkin keur nu sakaratul maut ngalebur kana dosa gitu. Kumaha cenah lamun keur hirup keneh gitu. Pan tadi sakaratul maut hirup keneh, nya hirup ngan beda alam. Geus beda alam ieu mah hirup nu di alam dunya sampurna keneh kos urang kieu. Kumaha lamun la ilaha illallah dibacakeunana ku jalma anu sehat, anu hirup keneh, nu normal keneh, atuh eta mah cenah leuwih ngalebur bahasa Rasul. Itu pertanyaan sahabat. Kumaha Gusti Rasul lamun diucapkeunana kunuju meunang keneh. Eta mah atuh lain ngalebur dosa, leuwih ngalebur kana dosa. Berarti setiap urang ngucapkeun kalimat la ilaha illallah melebihi ngahancurkeun dosa seperti hancurna leuwih daripada jalma nu geus maot. Ditalkin ku la ilaha illallah. Maka pentingna talqin. Lain sunat, fardu ain. Walaupun aya ajengan teu ngawajibkeun kana talqin, kan wae tong disalahkeun da pahamna nepi ka dinya. Ye, ayeuna kieu. Jalma teh teu beuki daging. Tuh aya sate di pauka, ngadenge nyeun sate. Ye, kajenting sate samarana di alus-alus, teu beukieun. Dilalap-lalap ge da moal dihakan. Laras tuh. Ieu mah bisi majarkeun jalmi can nampi talqin la ilaha illallah. Sanajan cek urang la ilaha illallah teh hade talqin teh wajib. Ari can dibuka ruh al-qudsina moal narima. Ye, dangukeun kamari sim kuring ngabaskeun di cabe. Kaifa taqulu la ilaha illallah.
kumaha maneh teh bet ngucapkeun la ilaha illallah wa fi qalbika kam alihatun ari dina hate loba pangeran. Ari lisan ngucapkeun la ilaha illallah ari dina hate loba pangeran. La yanfa'uka eueuh manfaatna keur anjeun. Coba cek tadi geus salat marek pae ke heula. Salat nu mana anu bisa ngajamin pae? Salatna anu teu pae. Kade salat nu bisa ngajamin pae, salat anu henteu pae. Ai salatna pae mah moal bisa ngajamin. Kumaha salat pae? Keur salat teu inget ka Gusti, eta salat nu pae. Naha make pae? Pae qalbuna. Sabab cek Allah, masalul ladzi yadhkuru rabbah kamasalil hayyi wal mayyit. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru kamasalil hayyi wal mayyit. Coba ieu cek Allah dina hadis kursi. Misilna jalma anu dikir ka Allah jeung nu teu dikir teh saperti misilna nu hirup jeung bangke. Sanes cek abdi ya. Cek hadis kursi dawuh Allah. Misil jalma anu hatena eling ka Allah teh jeung misil jalma anu henteu eling ka Allah saperti dimisilkeun nu hirup jeung bangke kumaha beda? Beda henteu? Beda. Nu hirup mah puguh hirup, bangke mah modar gitu. Jadi nu teu eling ka Allah, mungguh Allah di dunya teh bangke. Di mana bangke cek tadi pangersa puna cek bau seungit. Nya kitu nu teu eling ka Allah teh mungguh Allah mah bau hirupna teh. Dah hirup kaya-kaya bangke. Ya hati-hati. Lamun hate teu bisa ingat ka Allah, hirup urang kaya-kaya bangke. Ieu cek Allah. Dalam arti hirup urang teh bau. Lamun kasapna jalmi dibuka ku Allah, kasap irungna kaame bauna manusia teh atuh. Masya Allah. La ilaha. Untung urang geus ditalkin. Aduh, lamun encan mah bau urang teh. Lain cek abdi cek Allah. Sabab Allah geus ngamisilkeun seperti nu hirup aja bangke. Ari bangke teh bau. Naudzubillah summa naudzu. Balik deui. Kumaha aranjeun teh bet ngucapkeun la ilaha illallah sedengkeun dina hate aya pangeran anu lain ti Allah. Kam loba kam teh alihatun pirang-pirang pangeran. Kudu kumaha tuh? Kumaha carana keur ngucapkeun la ilaha illallah dina qalbu tetap hiji. Maka zikir supaya lebih bermanfaat kudu ditalkinkeun. Supaya naon? Lisana la ilaha illallah qalbuna cicing jeung Gusti disebut we dzikir jahar, dzikir dina lisan ngucapkeun tauhid, dina qalbu bertauhid. Dina wujud salat, dina qalbu salat. Da salat qalbu mangeun hiji wungkul ingat ka Gusti. Pirageng mangeun hiji ingat teh mun hese-hese teuing atuh. Da teu nitah ingat kadua ieu teh henteu. Sugan hate teh titah ingat ka nu lain henteu. Hate mangeun hiji titah ingat ka Allah. Nah ini hese-hese teuing. Nu teu perlu bet dibawa kana hate atuh. Harta dibawa kana hate, keluarga dibawa kana hate. Padahal hate malin keur moal eta, keur mawa la ilaha cacak-cacak ditalkin unggal bulan, balik deui poho. Untung Allah ngadawukeun fadkur atau nabi wadkur rabbaka idza nasita. Kudu inget anjeun ka pangeran anjeun di mana anjeun poho. Untung Allah ngingetan. Ngalangkungan Syekh Mursyid Kamil lamun teu ditalkin ku Syekh Mursyid Kamil Mukamil cing inget kana poho moal da pagawean. Ye aya bahasa kieu, aya jalmi gering ripuh. Baik jalma gering ripuh teh aya nu gering teh pan sok putus asa. Mah bapa teh geuning kieu, bawa ayeuna maot teh. Ceuk nu ngingetan teh ulah ka mana wae Pak. Anggur ge pinuhan hate ku Allah, ku lapad Allah. Tapi teu ditalkin nu diomonganna teh. Cing kira-kira kumaha ya teh? Nitah minuhan hate ku ngaran Gusti Allah, tapi teu dipelak. Ceuk pun lanjut tadi. Nu dipelak wae hese jadi? Komo anu?
Teu dipelah. Ye, kade. Jadi kieu Pak, Bu, gunana talqin teh kieu we atulah ari hayang leuwih jawab mah manfaat nama engke lamun gering ripuh gitu atulah. Ya hayang apal talqin mah tuh manfaat nama engke geus gering ripuh. Salat jasad geus teu bisa. Hah? Kok setruk mari? Setruk ongko, gula ongko. Geus eta penyakit geus moal katulungan. Rek salat kumaha eta sok? Sok jawab heula. Rek ngagunakeun salat naon di dinya? Jasad hese da geus teu gerak. Penyakit tarik. Cing lamun teu ditalkin ya mah. Keripuh kitu rek inget ka saha? Putus asa tah. Lain inget ka Allah kada hati-hati. Ieu nu sehat wae hese inget ka Allah teh. Kamu nu gering atuh. Dan nu gering mah moal jauh, inget teh putus asa. Lamun jelema meta paeh bisa teu bisa kan? Bunuh diri disebutna. Gusti daripada Ki Abdi menungkeun paehan. Bunuh diri eta ngaranna. Memang henteu ngabebeutkeun maneh tina ti hangtoran ka handap henteu. Ngan ku permintaan eta salah. Sabab can waktuna. Can waktuna geus di penta. Hati-hati. Ciga enteng hirup di dunia teh bahasa teh aduh saeutik-saeutik teh. Lamun tanpa la ilaha illallah ngajadikeun kana kakufuran. Kembali, manfaatna talqin teh dikala ripuh gering. Naon nu rek digunakeun salat naon nu digunakeun. Sedengkeun dina fikih kieu ya. Salat ceuk dina fikih aya nu ngameunangkeun atanapi anu ngedahkeun dikodoan ku keluargana. Oge aya nu nyebutkeun bisa dibayar ku fidyah. Awas hati-hati, aya katerangan dina fikih teu bisa dikodoan, teu bisa dipidyahan sama sekali. Hati-hati. Keur ngabenahi katerangan eta kaihtilapan di dinya teu aya di kajaba kolbu urang kudu bisa salat salanggeng-langgeng. Lamun hayang temus ka Allah. Sok, lamun geus gering ripuh salat syariat teu bisa kan? Wudu teu bisa, diwuduan teu pararuguh. Salatna henteu ku isarah cenah bisa salat ku isarah lamun hate malaweun ka Allah. Anu jag-jago hese isarah hate ka Allah teh. Masya Allah. Lain ulah memang seperti itu. Lamun geus teu bisa ku anggota badan ku kicep panon. Lamun panon geus teu bisa ngicep ku gerak-gerik hate. Tuh balik deui kana hate pan. Lamun hate urang teu diisian ku talqin la ilaha rek dijadikeun naon salat urang. Lamun gering ripuh. Nu kadua, manfaatna talqin lamun pamajikan urang kotoran sok can maca Quran, sah teu maca Qur'anna? Teu da haram. Diucapkeun haram, nyaba Quran haram. Sok rek naon nu dipake ibadah eta. Rek nanyakeun kuring mah tiba heula nanyakeun eta urang ngajawab. Pamajikan urang keur kotoran rek ibadah naon nu dipake? Thalabul ilmi hunggul paling oge. Sok salat eureun, keur puasa titah eureun. Coba maca Quran ulah. Lamun teu boga gerakan hate rek ibadah naon rugi tah 15 poe lamun kotoran 15 poe. Manfaat talqin atuh ceuk aing wajib gitu. Atuh da aing mah. Bae sok rek sebut amak oge. Geus teu ngawajibkeun kana talqin kumaha. Lamun talqin di luhur kuburan kupunan cek sunat hukumna. Bari lain nalkin nu maot eta teh. Nalkin nu keur ngacicing di luhur kuburan. Ye bahwa engke teh man robuka. Engke teh bakal ditanya saha pangeran? Lamun teu ngapalkeun teh ayeuna kajawab moal nu ngapalkeun we hese. Komo henteu atuh. Pan kete man robuka Allah da geus biasa qalbuna. Bener teu? Wa ma nabiyuka da sok sholawat Bani Hasyim. Da geus biasa Bani Hasyim teh meh adan Bani Hasyim. Memeh manakib Bani Hasyim, setiap biasa Bani Hasyim jeung sholawat nu sajena coba suryalaya teu kumplit kumaha. Lain Bani Hasyim wae pan. Dina aurad mah sholawat munfarijah, dina tahrim sabaraha sholawat sok. Leuna se. Cuk saha suryalaya tara sholawat koplok. Kamana wae ngomong teh. Pecinta sholawat suryalaya teh. Tawis pecinta sholawat sampai ciga wajib memeh adan kudu sholawat Bani Hasyim heula tuh. Sok di suryalaya dangukeun di urang alat-alatan kaberangan wae adana. Rek Bani Hasyim kaburu nit-nitan etana jadwalna.
Ari di Suryalaya 10 menit deui geus siap. Allahumma sholli ala nabi jeung saterusna. Aya ceuk nu can kasurat sholawat kitu mah eueuhna keteranganana itu kan. Kumaha? Ari sholawat anu penting mah nyebutkeun rahmat ka Kangjeng Nabi, nyebutkeun salam ka Kangjeng, itu adalah komo ieu meunang ijazah ti Syekh Khalil Bangkalan Madura ti waliullah, ieu teh meunang hese. Ieu teh Syekh Mursyid Abah Sepuh teh meunang hese. Nyanak sholawat ieu teh meunang nyanak mapah, nyanak lain kana mobil atuh, boga. Lain kana tenggo aja nyokotna kieu teh. Sholawat teh mapah ka Madura ti Suryalaya. Nyanak Bani Hasim teh mataku kuno saja diledek. Aduh, kade hati-hati. Ya Allah, salat Bani Hasim teh rajana sholawat atuh. Nah, jadi pecinta zikir, pecinta sholawat, maka ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi. Jadi ma'rifat ka Gusti, oke ma'rifat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maka begitu terus ban robuka Allah. Wa ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka da sok dibaca dina manakiban Qur'ana. Walaupun imah tara maca Quran. Sok dibaca dina manakiban Al-Quran tuh sok didangukeun, bahkan sok didawahkeun bae ku pun lanceuk didawahkeun Al-Quran tuh. Wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, da sok salat. Da dikirna sabada salat kan. Nu tara ge jadi os. Sim kuring mau nu tara salat ka Suryalaya kan bae tara salat hayu lah asal ulah keur mabok ka Suryalayana gitu. Bae tukang mabok oge asal ulah keur gitu maksudnya ada mau asup talkina keur mabok mah tuh. Hayu bawakeun bae asal ulah keur mabok, tukang mabok oge. Dibawa teh ka ditu da teu keur mabok. Alhamdulillah, datang ka lemur daek salat. Da dikirna sabada coba Syekh Mursyid Kamil Mukamil, moal disebut Kamil Mukamil teu bisa ngabeberes mah tuh. Nah, uih ti ditu. Ayeuna waduh laket ibadahna dibanding jeung mas-mas daligdeug, mas-mas daligdeug. Ah loba cenah ajengan naon sok ngomong naon deui loba nu ditalkin cenah lieur deui da teu kabeh lieur teu saeutik nu bener tong ningali nu lieur na hunggul teu saeutik nu bener berarti loba lamun teu saeutik mah kitu. Nah jadi sakali deui kembali pentingna wajibna talkin la ilaha illallah manfaatna pisan hayang karasa engke geus gering ripuh oge ka pamajikan urang keur kotoran rek ibadah naon nu dipake keur kotoran gitu. Hati-hati. Nah, salajengna bahasana kieu waktu kamari dicapekeun anu bisa geus ngadengekeun bosan ngadengekeun ieu. Entong didengekeun pengpetan ceulina. Bosan mah. Anu nyebut bosan ari maripat encan wae pik ayeuna. Kumaha ieu teh? Nu kaduana la yanfa'uka. Teu bermanfaat ka anjeun. Naon? Taharatul qalbi. Taharatul qalabi, suci na badan. Ma'ana jasatil qalbi. Tuh. Eueuh manfaatna ari badan disucikeun, ari hate najis. Ari najisna hate kumaha? Najisna hate mah teu inget ka Allah najis eta teh. Kan najis teh kufur kan? Jadi teu ingetna ka Allah najis eta teh kotor najis teh. Maka ceuk bieu layan pauka teu aya manfaatna ka anjeun naon? Taharatul qalabi suci na badan ma'ana jasatil qalbi ari hate najis teu aya manfaatna. Naudzubillah. Matak ceuk pun anak teh macana kamari saur Syekh Juhadi di Masjid Kaler simkuring teu tiasa hadir jalan kedamang. Saurna ngabahasna teh kitu penting pisan pikeun jalma di dunya nyepeng 3 ilmu cenah kitu. Fikih, tauhid, tasawuf. Pun anak cenah kitu can pernah ngadenge sungguh dawahna cenah eta oge. Bener pisan, fikih ngailmuan syariat, tauhid ngailmuan thariqah, tasawuf ngailmuan hakikat. Sesuai jeung aturan Islam, iman, ihsan. Beres. Lamun jelema nyepeng 3 ilmu. Ceuk Kang Odam teh abdi mah teu bisa maca Quran. Kembali Kang Odam lah, teu naon eta bisa mah. Asal ngarti we fikih, tauhid, tasawuf. Salamat kade dunia sabab kuncina di dinya Islam iman ihsan kuncina di dinya pisan ilmuna syariat
thariqat hakikat. Didinya pisan kuncina. Hayang nepi ka Gusti. Matak sim kuring sok karunya ka jalma anu ngahalang-halang pengamalan kalimah la ilaha karunya sekuatir. Aduh abdi ngiring amalannya. Aduh punten tetiasa naon tetiasa kedah aya izin pengurus-pengurusnya teu sawios. Dengekeun si Al-Qur'an cek aing. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Qur'an tah. Pastina lamun ngaku jelema iman ka Allah. Nyaeta jalma-jalma anu dikala disebutkeun jenengan Allah, wajilat qulubuhum. Ngalaketai hatena. Wajilat qulubuhum, sieun hate ku Allah. Ieu mah lain nu dikir diulah. Nurek pengamalan la ilaha illallah, nurek ngaramekeun kampung, rek nyebar luaskeun barokah, aya nu ngahalangan. Hati-hati ta Al-Qur'an menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seharusna sakabeh mukmin lamun bener kamukminanana setiap ngadangu asma Allah ngaleketai atuh hatena sieun ku Allah. Ay khosiyat qulubuhum tegasna sieun naon qulubuhum pirang-pirang hatena ku Allah. Matak cek di dieu nage bahasana ge wal khosyatu la takunu tah Ustadan. Kasieun moal bisa bukti illa ba'da intibahil qalbiyyi terkecuali hatena nu keur poho digeingkeun heula. Tuh, bener teu? Jadi lamun aya nu nyarek pengamalan thariqah atawa tengidinan kana pengamalan thariqah baik manakiban maupun pengamalanana tong amak. Naon tong amak apan can digeingkeun hatena. Paham teu? Jadi ulah amak seuri dadah teuing ari dalil dina dakwah ngajak bener, ari rek bener diulah gitu. Itunya hebatnya jelinya setannya. Sok dakwah lah sing balik dakwah sing alus ngan ku aing diputus hatena ulah ingat ka Allah tuh coba. Kitu setan teh. Mun ceuk aing-aingan begitu apa ka setan ieu lah teu naon lain ka Ustaz Odam ka setan ieu. Jig ajengan darara wah sing hade dakwahna na panggung sebarkeun Islam sing bener. Ngan ku aing rek diputus hatena sangkan ulah nepi ka Allah coba. Sesuai jeung tadi kan? Sepun pun lancet sesuai tadi. Jadi jasad mah asup ka jero taneuh. Dahareun bilatung ka dituna teh pan genceteun taneuh naon nu balik ka Allah lamun teu hirup hatena ruh urang moal bisa kembali ka Allah cek tadi rugi dunia akhirat. Pertahankeun Pak Ustaz Dadan manakiban di Masjid Al Ikhwan teh pertahankeun keur balik urang bakal balik urang eta teh sesuai Al-Qur'an kamari dibahas eta teh bahkan dina bahasana ge bahasana kieu jalma anu gaduh harta sedekah laku hartana. Jalma anu gaduh ilmu, sedekah laku ilmuna. Jalma anu gaduh kekuatan, sedekah laku tanagana. Arina manakiban. Sok, harta aya pan meureun ku bapak-bapak geus kadahar. Nu amis-amis soalnya ada kuring mah beurang ka dieuna. Cai-cai wae mah meureun kopi geus ka arinu meureun. Tuh. Hartana geus kadahar. Ilmuna ieu keur ilmu berjalan. Tanagana ti tadi Pak RT. Ajengan namut piring mangga. Ajengan menamut langsung mangga. Oh. Itu tanaga na eta geus disiapkeun ngampar Pak Uka ieu teh menang tanaga ieu teh. Sesuai. Jeung nu pieu. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Sesuai manakiban teh jeung dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tebak jakumaha atuh. Memang secara syariat Pak UKT miceun ieu teh. Da moal mahi 500.000 ciduhan beungetan mun 500.000. Da moal mahi nyieun sate mah atuh. Rek bae rek ambek Pak UK. Da nyata da moal mahi. Beak secara matematika mah ieu teh 1 juta mah, tetapi secara di hadapan Allah sakeluarga dijamin ku Allah Subhanahu wa taala. Nu disalametkeun indung bapana tapi anakna kasafaatan. Nah, ada indung bapa membawa nyapaatan ke anak ku pengorbananana, ku dedeh jeung nyaahna, ku ngurusna, apalagi anakna bisa kabawa kana thariqah qadiriyah wa naksabana bagja sakabehna.
Sabab ngilu ngurus anakna gitu. Itu kabagjaan anu luar biasa. Jadi kembali kana perkawis anu tadi teh ya. Kunaon atuh ari badan dibaresihkeun, ari hate nara najis. Hayu urang barengkeun, badan sucikeun, hate sucikeun, ngalangkungan hiji pun bersihna. La ilaha, bukan dalam arti nu sanes teu tiasa ngabersihan, pauka sanes. Mung inti ngabersihan hate adalah la ilaha. Seperti kayak posadadan di dunia teh keur ngabersihan baju teh aya rinso, aya sabun, sabun aya sabun mani, aya sabun mayit kan gitu. Tah mana nu cepat ngabersihkeun kana daki baju rinso, tah kitu maksudna teh. Oh bakal kalimahna keur ngabersihkeun ngan nu diintikeun nu tiasa utama ngabersihkeun lebih utama adalah la ilaha. Jadi seharusnya urang teh lamun ngadangu la ilaha teh ngalkat teh hate teh lamun bener jadi mukmin nu sabenerna. Saur bieu moal bisa kitu pauka. Moal bisa cek bieu wal khosyatu la takunu illa bada intibahil qalbi. Kasieun bisa bukti lamun geus digeuingkeun qalbu anu keur sarena. Disebutna gitu ya min naumil ghaflah tina sare anu goflah tina poho saeneng-eneng karek digeuingkeun ayeuna-ayeuna urang teh. Jadi moal narima dikala aya jelema mengucapkan kalimat la ilaha. Sering pengaduan ka sim kuring, Kang, wargi abdi mah cenah lamun anu ngucapkeun la ilaha teh panas cenah kitu. Bener teu salah tong salahkeun, bener teu salah. Azikru nurun wa zikru narun. Zikir jadi cahaya kanu macana, wa zikru narun, zikir jadi pembakar kanu ngewa. Tuh. Ngaduruk eta teh. Ngaduruk. Hati-hati. Kasetan ngaduruk dikir teh ngan kanu macana jadi cahaya matak hawa zikir kanu gaduh ilmu luar Allah panas. Punten saya punten. Hawa zikir kanu gaduh ilmu luar ilmu Allah mutlak panas. Naon sabab ngabakar ngaduruk. Ilmu nu dicepeng ku eta jalma teh ilmu setan, ari urang keur nyepeng ilmu Gusti teu mungkin tiis masih panas. Mata cek torikoh nu sanes entong asup kana torikoh Surya ya panas. Nya heueuh da di manehna, eueuh Allahan di manehna jadi panas. Setan hungkul entena tuh dah jadi we panas gitu. Nah, jadi kesimpulannya simkuring narik kesimpulan wajib talqin mutlak. Pikeun ngaluruskeun ruh sangkan uwih ka Gusti. Pikeun nyucikeun kolbu sangkan sesuai badana suci, kolbuna suci sangkan dua-duanana tersusun tiasa kembali ka Gusti Allah. Walaupun masih banyak sambungan sakitu heula jalaran waktos bari memang rek sakedap ribados teh tadi ngara bade ngawakilkeun ka pun lanceuk keseluruhanana mun kumargi nya sakedikna aya kegiatan alhamdulillah ngalangkungan obat tuh jadi tetap gering di obatnya gering hati oge di obat ku kalimah la ilaha illallah. Simkuring badan diobatan heula rek ini teh. Mata pesan mul Kamang Rahya berjamaah di Pauka, akang biasana magrib di Pauka. Kamang Rahya cenah Isa di Pauka we akang tos magrib rek diobat rek disarekeun heula gitu. Mata kumaha salat Isya ge jam 8 kurang 10 menit. Tadi dihajar supaya badan bisa istirahat lah obat supaya non nyaliara heula gitu. Diusahakeun hayang manakib. Tadi ka Pak RT geus Pak RT, abdi teh teuing rek ngawakili ka Jaki, abdi moal kuat siga ajengan percaya ka Abah Anom cenah kitu. Eta jelema teh geus yakin ka Abah Anom sih teh percaya ka Abah Anom bakal kuat. Bener alhamdulillah kenyataan ucapan Pak RT dengan sabab diobatan. Maka kolbu oge lamun hayang sehat diobatan gitu nya. Tos saya obatan kalimah la ilaha illallah. Itu obat kolbu. Sakitu ngapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.